tawa kasih bosnya. Ah, mana ya kopi gratis? Ini ah. Kemanian manuk, bos? Heeh, kemanian manuk nih. Manuk naon itu, bos? Wah, ini kacau pokoknya mah jangan ibas terang itu ya. Kurung namanya pedang pisan. Iya, ganti, bos. Yang bagus. Eta butut. Ganti, sangkah. Ayo. Anter yuk. Beli kurungnya. Kemana, bos? Anter yuk. Ke Pak Haji kemana? Anter ya. Ayo, bos. Ayo. Ganti kurungnya halus ya. Ya, siap. Ah, ceng, iya toko nate ceng yuk. Bos, iya tuh kurung teh, bos. Iya toko nate ceng yuk. Halus sih, bos. Waalaikumsalam, Mak. Ah, dah mang. Alhamdulillah. Iya, ah. Peryogi kurung lah Oh, gitu. mangga ieu sare ya, tina PPC bahana. Oh, iya bahan PPC ya. Bahan PPC nomor 2. Kayaknya abi ninggalin lah nya. Mangga sok. Aus kieu ieu mah euy. Wah, ieu mah kudu jang kontes ya. Jang muren itu ieu mah ya euy. Alus ieu mah ieu kurung teh euy. Bener ieu mah euy. Bos, iya yuk, kurungan halus pisan, bos. Iya, bos. Mana ceng eta? Halus yuk. Ieu geda alus atuh ceng. Aduh, wadah, bos. Tinggali ceng. Warna mah alus ieu ceng eta mah lauk. Ah, Ya, halus. tapi dah alus ya teh ceng, kabeh alus euy. Halus Ah, ieu pisan. teh produk naon? Ah, ieu Itu tina produk Ebot Jaya, oh, ieu teh produk Ebot ah. Pangal sabarangan kieu ah. Mirah, ieu mah hargina ge. Satina 1.100.000 paling ge. Meujeun jeung kontes mah, Kami 1.100.000 mah siap abi nyana, tapi abi bade ieu lah ah. Ningalian heula ah, milih-milih heula ah. Siap, mangga sok kalebet tinggalian heula we. Beli anu cocok mah tinggal angkut. Bos, mendingan iya, bos. Halus ya mah. Ah. Ieu we ceng. Ini iya. Ah, dua anak we ceng geus beuli lah. Ah, Beli dua anak ceng. benar, bos. Beli dua anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kicau Mania. Salam buat dulur-dulur Kicau Mania dimanapun Anda berada, mau di Banjar, Ciamis, Tasik, se-Jawa Barat yang membutuhkan kurung sangkar buat burung murai jagoannya, datang saja guys ke toko Sang Kuryang Pet Lover. Alamatnya di Jalan Kewadanaan menuju alun-alun Kota Banjar. Oke, salam Kicau Mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.